La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna الظالمين بآيات الله يجحدون. Allahu a'lamu bimaradikot. Teman-teman litakiki utai kode kumedakan kade takikna alamu teman-teman waru ingsun agung innahu ing satuhune kalakuan naisana tegese kalakuan iku yakti merihatinkeun ka ing sira Muhammad apa alladzi yaquluna perkara ka ngarucap ya kufar kabeh laka kadue sira mina takdibinya tanda saking ngagorohakeun fa innahum maka satuhune kufar iku orang ngagorohakeun ya kufar kabeh ka ing sira isri ing dalam jero atine li ilmi annaka sadiqun karna waruhe kufar iku in annaka ing satuhune sira iku kang bener wa fi qiraatin lan iku tetep ing dalam qiraat ma wa fi qiraatin lan ing dalam qiraat suwiji ma bi takhfifi kalawan den entengaken macana la yakdzibunak ay la yansibunaka ilal kidbi tegese orang ngabangsakeun ya kupar kabeh ka ing sira maring goro walakin zalimina lam tetapi wong kang zalim kabeh wa dha'ahu maudi al mudmar ngadokonkeun ya Allahu ing awalimin ing dalem panggonan mudmar biayatillahi kalawan sake ayat Allah Al-Qur'an ditegese Quran ya jahdun iku kang angas kabeh ku kang angas ya zalimin kabeh yukadzibuna tegese gagorokeun ya zalimin kabeh. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Wallahu a'lam bimaradi demi yakti teman-teman dan gorokeun apa rusulun pirang-pirang utusan min qablika kang tetap saking sadurunge sira Muhammad fihi ku tetep ing dalem ayat walaqad kudzibat rusulun utawi tasyiatun lin nabi ngabeberah kadue kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pasobaru maka pada salalabar ya rusul kabeh ingat sebarang kang den gorokeun ya rusul kabeh wa udulan den pilaraan ya rusul kabeh atahum malamalah takahum ing rusul apa nasuna pitulung insun agung bihlaki kaumihim kalawan dan rusak kaum rusul fasbir maka sobar sira Muhammad hatta yatiaka nasru malah teka ing sira papitulung bih lagi komika kalawan den rusak kaum sira wala mubadilalan oranana gun genteni ku maujud li kalimatillahi kadwe sakehe kalimah Allah wa ini tegese pirang-pirang janji Allah walaqad ja'alna lagi teman-teman yakti teman-teman teka ing sira min naba'il mursalin opo berita kang den utus kabeh ma yaskunu bi qalbuka barang kang meneng kalawan ma opo ati sira wa in kana kabura alaika iraduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' فتأتيهم
biayah walau syaa Allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Allahu a'lamu bimuradi wa in kana lamun ana kalakuan iku gabura agung azumat tegese agung alaika ingat dasi sadaya radu maka mengone kufar kabe anil islami saking islam dihirsika alaihi makana kasam sama sira alaihi ngatasi kufar fa in istatota maka lamun kawa asa siran tam tagi ingin tanyu prisiran apakon ing lubang sarban tegese dadalan tegese dadalan ning dalam bumi piladi ing dalam bumi awas sulaman atawa tangga atawa tarajem sidan tegese ngon munggah bisa maing dalam langit fatatiau maganegan isirahum ing kufar biayatin kalawan ayat bimaktarahu saking barang kang kawe gaya kufar kabeh fafal maka migawe sirahal mana ing mana anaka Bapal magami gawe sirah mana utai mana naikuan naga satuhun sirah ikulat tasati wadhalika ora kawasa sirah dhalika ing mangkono antad daugian nafakan asbir maka sabar sirah hatayakum Allah malah ngahukuman sapa Allah walau sya' Allah lalabun ngarsakan sapa Allah hidayatahum ing nuduhakan anai kufar la jamahum maka yakti ngumpulkan ya Allahum ing kufar alal huda ingat sepituduh walakin lam yasha dzalika lan tetapi ne orang ngersakeun ya Allah dzalika ing mangkono hidayah falam yu'minu maka orang ngarimankeun ya kufar kabeh fala takunanna maka ajana temenan sira Muhammad minal jahilina iku tetep saking kang boro kabeh bidzalika kalawan mangkono Insyaallahu la jama'ahum nyaritakeun tentang kufar ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas tanggal 27 Rajab orang Rajaban ya nyaritakeun Kangjeng Nabi umur 20 Kangjeng Nabi geus dijuluki ku seluruh orang Mekah dengan julukan Al-Amin. Lantaran naon bae nu kaluar ti ucapan Kangjeng Nabi teu pernah meleset satai kuku aja. Tepat. Teu pernah aya bohong, teu pernah meleset, teu pernah be aya mung mang. Jadi naon nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tepat luar biasa. Dijulukilah Kangjeng Nabi ieu adalah dengan julukan orang yang sangat terpercaya, Al-Amin. Nyawa Amin di urang. Amin Rais, Aminuddin. Jeung berbagai amin beta mah. Kangjeng Nabi mah predikatna Al-Amin. Masyaallah. Tokoh-tokoh Mekah terutama inohong Mekah Abu Jahal nyahoeun kana keistimewaan Muhammad sieun Abu Jahal ge ka Kangjeng Nabi mah mun Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang azab pasti datang. Menyaritakeun naon bae pasti bae matak sieun jero hatena mah Abu Jahal cacak Abu Jahal pang pinterna pang tokohna buang inohongna di Mekah atletik nama mengakui kana keistimewaan Kangjeng Nabi ngan gengsi eta teh gengsi mun dibabawa geus bahaya jasa gengsi. Naik Kangjeng Nabi umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasul Allah. Ketika Kangjeng Nabi khawah di Gua Hiro menyepi Kangjeng Nabi, menyendiri Kangjeng Nabi, ninggalkeun dunia, ninggalkeun makhluk.
duduaan rarasaan jeung Gusti Allah teh ngeunaheun jasa di luhur gunung teh asa bareng jeung Allah asa komunikasi nyambung jeung Allah ngeunaheun tak urang ge lamun geus bisa sorangan nikmat ibadah geus hebat apa teh lamun jelema can bisa sorangan ibadah sorangan salat sunah ge Allahu Akbar Allahu Akbar ai di loba jelema rapi salat iya nu pas kiai haji teu beres sama pas itu lamun loba jelema wah salat sia ai di imah bae mah pamajikanna ge nyahuan pak haji teu salat di imah bae mah mun eueuh sasati lok salat tapi lamun aya jelema waduh geus pang salatna bae cek kana kula mah lamun teu salat teh nyeri awak cenah insyaallah padahal mah pamajikan lagi ngajebihan bae sacayut ngomong tadi mana kajawan urang mun di loba jelema pakara lamun loba jelema nyawer ge para weh kadede anak mah dia mah yang meuli SG ganggarateun ya potongan-potongan munafik takos gitu. Perbaikilah diri urang supaya akur bae salat di loba jelema jeung sorangan akur nikmatna ngan lamun teu dibersihan heula batin moal beres bisana urang ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah duduaan jeung Gusti teh ketika batin urang geus bersih aing ngabersihan awak bababari jasa kulit urang aya teh kotokan gegiraan bae harita keneh kumaha lantaran besi kambeueun ku batur oge sorangan age teu betah urang keur lempang di baju urang teh aya kotoran boro-boro nun najis cacakan cai hujan bae ge cai hujan ngecret ka urang keur lempang di jalan ngecret gegiraan di kumbah baju urang samping urang dan lain sebagainya atawa di leungeun urang di pipi urang aya hideungan harita keneh dilap teu betah tapi ieu takabur di jero hate teu pernah dikumbah hasud nu aya di jero hate teu pernah dibersihan ria nu aya di jero hate teu pernah we ku urang teh diomean datang ka paehnya na kos kitu bae moal aya ngeunah ibadah ka Gusti Allah bisa ngeunah soteh ibadah ka Gusti Allah eueuh nanaonan di jero hatena hiji we Allah sedengkeun cek Gusti Allah aing nyieun hate moal bisa diteundeun ku dua perkara lamun sia cinta dunia ka aing teu cinta mun sia cinta ka aing ka dunia teu cinta berarti moal bisa nya cinta ka aing nya cinta dunia moal bisa akhrij hubbad dunya min qabl bika keluarkan cinta dunia di jero hati anjeun fa inni la ajma'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahidin kaula moal ngumpulkeun cinta ka kaula jeung cinta dunia di jero hate hiji hate nya cinta dunia nya cinta ka Allah moal bisa berarti di jero urang di jero hate urang renungkeun aya sia awak cinta teu ka sawah cinta ka mobil resep cinta tante resep ai cinta jeung resep oh eta geuning ai ka motor resep eta nu mentak datang ka ngridit ge ku resep itu berarti sia mah loba ka resep jasa ka resep berarti teu cinta ka Allah teu cinta teh ka Allah kajen teuing ngomong cinta sungut doang jadi kurang kadeuleu dina praktekanana praktekna nah bari awak aya cinta ka Allah cinta ai kada dia henteu mantak teu boga henteu cinta ka dunia kunaon mobil teu boga motor teu bogana emang sia cinta apa teu boga eta mah bohong tak kayak kitu teh tama ka Allah henteu ka dunia henteu tungtung nama henteu ge eueuh cinta bae
mungkin tafakur ngaranna dek datang ka ira atuh cinta dunia aju atuh ulah dagang bae lain ulah dagang ulah resep dagang ngadagang bae sebab mungkinna loba kepentingan pamajikan mah pan kudu dibiayaan anak mah pan kudu dibiayaan masjid mah pan kudu dibangun majelis talim kudu dibangun ketika perang kan kudu dimodalan ulah sote cinta ari dagang mah terus jadi atuh cenah kiai hete mah hese makana kudu ngaji ge makana kudu ngaji nu mentek ka ditu na aing mah moal cinta dunia cenah moal dagang awas ya mun teu dahar kumaha sia jadi atuh kudu belajar tadi mah tadi bae ngalaksanakeun lain jang aing mah ja aing mah geus teu cinta paling ge 2 piring aing mah sapoe tapi pan anak mah teu bisaeun teu akur jeung urang pikiranana pan pamajikan mah can akur pikiranana jeung urang atuh jang pamajikan jeung jang anak ya tanggung jawab urang tasawuf pamajikan henteu ulah diseret ti tasawuf jeung urang nu mentek tak ieu bangsa-bangsa kiai anu tatasawupan teh can nyahoeun cara hirup can nyahoeun kumaha urang nyana tasawuf tilok dahar ti beurang tilok nginum kopi tilok nginum teh paling ge bukana jeung cai putih urang nyaba ka imah nyana ngahareupan urang tapi urang teh disuguhan kaparat tak kiai atuh tasawuf nyana bae eta mah atuh ji kumaha mun ngagoler di dinya teu make otak kata kiai kos kitu jakang jeung nabi ge jago puasa jakang jeung nabi ge jago zuhud pangjuhud moal aya tanding ka kangjeng nabi ketika aya tamu suguhan tamu mah tamunya namanya geus nya nama deuk puasa mah enggak neuk teu ngadahar sangu los tapi ketika aya tamu tanya geus dahar tan jan encan sarua sial cak tamu teh sugan teu tahu di mana ya? Aduh habis di Bogor berangkat jam sabaraha? Jam 7. Mampir-mampir tadi henteu langsung bae. Wari inget jam 11 can dahar ya berarti paingan kesangan bae budak. Nah tuh ayana. Tama nyana mah puasa los. Nyana mah teu ngadahar sangu los. Tamu mah Allah tak suguhan. Lamun moal nyanana ulah kaharep nyanana di gunung bae. Nyanana atuh di kamar bae keur holwah teu kapanggih geus teh disuguhan ge nyanana keur holwah ai kitu mah nyanana datang ka dinya sasalaman ngobrol ai tamu teh bere cai-cai acan tasawufna teu boga guru teu maka jeung kokoman ai suguhan tamu mah geus los jang sia ingan henteu aing mah teu keur puasa ieu aing mah teu emang tilok ngadarep we kos kitu ieu jeung temen teu ngeunah jadi lo urang dek tasawuf sing hade ieu mah bro cenah aing nyaba ka kiai anu aju kunaon nyana mah abong puasa bae aing teh dibere cai-cai acan sakeun teh aju ka ditu teh hayang aing lah kalaparan aing datang ka ditu tah eta salah teh kos kitu Kangjeng Nabi urang contoh Syekh Abdul Qadir coba urang contoh unggal poe nyana puasa daharna ge geus saeutik jasanya nama kadang-kadang teu dahar ketika aya tamu disuguhan tingali dina manakibna jang susuguhna ge daging sabaraha sangu sabaraha nu beuki sangu nu beuki roti jang tamu Masya Allah jadi ulah sok dibawa diseret urang can tasawuf titah tasawuf jeung nya tungtung nama tasawuf teu kalaparan mah geus ya Allah ya Rabbi. Nah iya Kangjeng Nabi ya, ketika diangkat jadi Rasul nyada dakwah para jamaah si Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah wahai ahli Quraisy wahai kaum Kusoy wahai kitu ahli-ahli Mekah kaulah ieu adalah diutus ku Gusti Allah sebagai Rasul Allah sebagai utusan Allah dek nyampaikeun bahwa pangeran teh lain Uzza lain Lata lain Manat pangeran teh hiji Allah allazi khalaqas samawati wal ard Kangjeng Nabi kula ieu adalah rasulna uyang ingatnya Muhammad cak Abu Jahal ai urang teu percaya punya nama telok bohong
tapi pan kuari berita teh asa ku galedeg bae pan aing. Ai kamari mah segala berita-berita nu karar itu ku aing masih dianggap keneh, tapi pan ieu mah berita geus lain lalagan ngarobah pangeran urang. Ku urang geus diminyakan pangeran, ku urang teh geus disuguhan pangeran. Ku ari titarobah pangeran urang cenah ka Allah nu teu kedeuleu ku mata urang. Ieu si Muhammad kumaha? Ge. Jadi kieu Muhammad. Jadi edan ngadadak Muhammad. Teu beres ya Muhammad ieu. Narobrolnya najeng barisjana. Jahat. Naon? Apaan eta Muhammad batilok bohong? Heueuh tilok bohong nana. Aing geus nyarti jasa eta budak bener jasa bener. Tapi pelebah ieu banyak urang geus ngabenerkeun bae. Jitu ke heula ih. Ke heula ulah ka heula. Tapi kan nyana eta lamun engke ku urang teu dipercaya ajung ke nyana nyaritakeun ku gara-gara urang teu percaya siksa kumaha? Ku eta aing nu sieun ge. Abu Jahal aing sieun ka Muhammad sebenarnya mah. Jadi dihareup mah biasa jada teh tulak cangkeng ditukangeun mah sieun, kanu bener mah sanu teh sieun. Kanu jujur sanu teh sieun, sieun kabeh ge kanu jujur mah. Nu mantak jawara tilok kadegetan kiai kunaon? Sieun. Sieun ku jujur ai ku jelebana mah sapira kiai ditikem ge atuh ya, kok mau leutik mah. Tapi ku jujurna, naon sebabna? Jero hate aing kanyahoan ku nyana. Pan bisa kanyawan pan al mukmin miratul mukmin. Mukmin teh kaca jelema mukmin. Urang lamun ngaca kanu sahandapeun, yo atuh hebatan aing salat sia mah aing mah make sunah sia mah henteu kaca ngaranna teh. Naek teh kanu akur, ja akur teh budak kacana. Dikaca ku urang teh sia jeung aing akur, teh salat sia 2 rakaat aing rakaat teh salat dan sarua kaca kan ngaranna. Aya deui teh naek ka luhur, itu mah loba salatna. Aing mah rada saeutik ngaca tah. Rada kurang tah teu loba omong tanya teh. Geus teu pati loba omong tah keur ngaca tah. Keur ngaca. Deuk bae aya deui kiai. Nyana mati peuting ge hudang bae zikirna ge teu eureun-eureun mulai geus. Malah kakak ditu lah aing. Malah kunaon nih sia teu nyaho bae. Mung si eta mah kadang-kadang katebakeun bae tah mun aya nanaon teh jadi kumaha eta urang geus sia bae ka ditu. Aing embung isin, emang kunaon teh? Atuh pan geus sia mah. Aing mah ngiriman bae tah ka ditu aing mah embung. Kunaon kitu? Geus loba omong. Selantaran pan aing mah loba kabeuki keneh. Di nomor HP aing loba HP nyasar. Nyasar kumaha sia? Geus aing kanyawan nomor HP aing bae ku kiai eta mah geus kanyawan. Geus aing mah hatur salam bae. Teu kuateun ngaca ngaranna al mukmin miratul mukmin. Kanu sahandapeun mah wani, kanu sasama mah wani, barang kasaluhureun lain gelut, lain gelut mah sapira kiai disintreuk ge ngancleng. Tapi eta na teh aing teu kuat teh isin. Jadi kada teh kanya aduh, geus ya sugan aing mah lain. Ya di tengah-tengah gua aing nyana nyahoeun ka aing, berarti atuh. Ye. Geus lah, loba omong. Geus loba omong. Eta keur kitu tah ieu ge ieu. Abu Jahal ka Kangjeng Nabi teh kos kitu. Sieun isin lantaran ngaca nyana loba kasalahan loba katakaburan kasombongan jeung sajabana ngaca ka Kangjeng Nabi sebab jadi kaca. Nah urang ge lamun selalu ngaca kos kitu teh jang introspeksi dititah al mukmin miratul mukmin jelema mukmin teh kaca lain ngaca kieu otak sia mah kieu sih kaca teh coba ka dieu sia tuh dia tuh kadol aing da kulit sia leuwih hidung ti otak aing boro-boro aing ngaca ka sia blon dah budak. Cakil apa cara kaca nu di 8 gitu. Tah cara tadi tah. Lain urang bae nu teu paham di zaman eta teh surah Tuan Abdul Qadir. Abdul Qadir keur nyaritakeun al mukmin miratul mukmin, masyarakat tetep teu percaya. Teu ngarti. Maksud ngaca kumaha sih? Cek Tuan sia boro-boro jadi wali sia mah kitu ge teu ngarti. Maksudnya ngaca kumaha aja urang mah ngaca teh atuh kadeuleu beungeut kadeuleu awak eta ngaca jadi disurahkeun ku Tuan Sabdul kieu ngaca teh model tadi deuleu ku sia dulur sia nu sahandapeun sia asa kumaha diri sia asa hebat kan sebab kacana jore deuleu kacana nu akur sia asa akur kan kacana akur deuleu kacana nu leuwih heran kumaha eta perasaan sia isin geus ngaca berarti sia ngaca. Urang kuari boga beungeut kasep.
boga banget kasep ngan ukuran kasep urang baik jol baik aya urang Arabnya mancung irungna nya bentik bulu matana kumisna ngejeripit janggotna geus rapih jasa eta nu tatadina ka kasepan teh barang deuleu itu kan ngaca nah mumpung lah jeung eta mah aing saingan eta mah ngaca karana eta keur carita ngaca beungeut kabelah dituna ngaca harta kabelah dituna mah eta kos kitu alam nu kudu di dieu mah ieu akhlak kaca tuh dulur urang anu leuwih hebat kaca tuh mantak si Abdul Qadir mah sanggupan hei masyarakat dolo aing ngaca sia ka aing nya nama terang-terangan tuh si Abdul Qadir mah gerang ngaraca sia ka aing ititah ngaca ka Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi geus eueuh nu aya kuari aing incuna dolo aing hah dek kadu naon sia jeung aing kos kitu teh kos sombong tuan Syekh Abdul Qadir mah kaca aing ku sia lamun sia salat bandingkeun salat sia jeung salat aing mun sia puasa bae bandingkeun puasa sia jeung puasa aing mun sia udang ti peuting bandingkeun udang sia jeung udang aing kaca aing tuh aing ngomong kos kitu teh lain hayang harta geus liwat teu hayang aing mah harta aing ngomong kos kitu lain hayang agung geus liwat keagungan aing mah dibandingkeun jeung sia teu hayang aing mah aing teh hayang mulia liwat aing mah artina liwat geus dinolkeun teu hayang dunia teu hayang agung teu hayang mulia hiji nu dipake ka hayang ku aing mah Allah kaca aing ku sia karak jelema tararungkul kabeh kitulah kakutuban Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nah ye cek Abu Jahal teh cek Abu Jahal ngomong kieu Muhammad ai kamari masih ngomong kieu kitu ge aing percaya tapi pelebah ngaganti pangeran mah ge lain kehelanan ke aing masih make perhitungan gini ulah sasablakna sunggut sia sebab sia lamun pindah pangeran kuari ka Allah khalaqus samawati wal ard ninggalkeun Usa jeung Lata ieu pangeran urang deuk dikamanakeun sakjana pangeran urang ieu waduh geus diminyakan geus dipuput geus dipandian deuk dikamanakeun ka pangeran kos tu bener tapi ondo eta ngomong artinya pangeran ya Allah leuwih ti orok ka pangeran lain mandian urang endahan dipandian sama pangeran tetep cak Abu Jahal manya urang waduh pangeran ulah dihina Kangjeng Nabi ku Abu Jahal awas ya Muhammad lamun sampaikan ka ngomong-ngomong di pangeran aing kajen kukumaha nu bertindak ka sia awas ya Muhammad Abu Jahal langsung ceramah wahai para ahli Mekah kamari ieu mah nu ngaran Muhammad teh julukan Al-Amin teh jelas tapi setelah ieu nyana teu aya sababaraha bulan ai prak aya ngaganti pangeran awas ulah waka percaya ka nu ngaran Muhammad awas ulah waka haju prak iman bae kanu diimani ku Muhammad deuleu ieu jahal ieu deuleu ieu embah maraneh kabehan hayang naon maneh kebutuhan datang ka embah ka dieu ulah nuturkeun Muhammad awas watu masyarakat geus kukumaha ge asal dibere beas bae asal dibere roti bae asal dibere duit bae geus bae kos pencalonan lurah teh nyaho bener teh nyaho salah pokona asal dibere duit siap kadituna kaduhung aya pencalonan bupati asal dibere duit bae pilih kaduhung nu aya jeung urusan negara emang meureun eta wawatak nu kuari teh akur jeung wawatak kaum Abu Jahal alhamdulillah irobil ya ada Abu Jahal kan itu hayang beas datang ka aing hayang roti hayang terigu datang ka aing hayang duit datang ka aing nu penting sia ulah iman ka Muhammad buat tuh Abu Jahal jelema ternama atuh direkrut ku nyana perekonomian jang nyumbang jelema supaya ulah iman kanu diimankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi dakwah teh didarengekeun Kangjeng Nabi ngajak teh didengekeun Masya Allah timbul prihatin manusiawi ngaranna
Kangjeng Nabi padahal pan ieu diangkat ku Gusti jadi Rasul Gusti tapi jelema teu percaya tah watak jelema teh eleh ku dunya nu mantak ieu atut teh jago jasa nuturkeun Abu Jahalna jago ieu mah nu penting menang kumaha ieu neuleuh nyana kaluluhurnyana ka Abu Jahal baheula Abu Jahal teh kos kitu teh tah lantaran nyumbangan jelema supaya ulah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad loba nu nuturkeun Abu Jahal diparake lakukan didak-kandidat nu aya di Banten nu aya di Indonesia khususna di Jakarta jeung di Banten komo di Tangerang mah alhamdulillahirabbil alhamdulillah ka Indonesia goblok jadi orang lamun maca sejarah kabaca kabeh kita kos kitu tah ya Allah ya Rabbi kamari supermi di beda-beda sabaraha ngaku atuh sia tuh dawahlah Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah ulah salah pangeran teh Allah nu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi nu utar atur kahirupan urang dijieun ku Gusti Allah ieu teh digurak-gerakeun ku Gusti Allah kabeh ahli Mekah Muhammad kami mah moal ka ngadenge lantaran kami mah ieu disumbang ku Abu Jahal waduh si Kangjeng Nabi poharam dawah deui ka belah kidul sarua dawah ka belah wetan sarua dawah ka belah kidul ke kulon sarua ka belah kaler sarua bae terus bae Kangjeng Nabi eueuh nu ngadengekeun teh ngan sakadar jelema-jelema tertentu pamajikanana Siti Khadijah nu ngadenge teh Sayyidina Ali aloku anjeun nu ngadenge teh tokohna Sayyidina Abu Bakar nu ngadenge teh Sayyidina Umar mah geus kakerot bae teh Muhammad macem-macem bae teh Sayyidina Umar panjawara Sayyidina Umar aya bae segala pangeran segala naon lah hirup geus judi mabok kitu bae cek Sayyidina Umar teh ka pangeran-pangeran teh Sayyidina Umar mah kos kitu aya dulurna nu awewe asup Islam sia kuaing seret cek Sayyidina Umar segala asup Islam segala naon Sayyidina Umar galak jasa Masya Allah yes boleh segedekeun Muhammad ngaco Umar eta waktu didukung Abu Jahal ku Sayyidina Umar didukung ku Abu Sufyan didukung ku tokoh-tokoh tegar Abu Jahal teh yes Abu Jahal boleh segedekeun masyarakat geus bae momoy ulah kena iman ka Muhammad nah Kangjeng Nabi sedih prihatin ieu teh Rasul diangkat jadi Rasul ku Gusti tapi dakwah teu daraekeun sedih Kangjeng Nabi teh sugan teh mah begitu diangkat jadi Rasul dakwah haju daraekeun jelema henteu cacak Kangjeng Nabi diangkat Rasul ku Gusti Allah dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim jelema henteu langsung iman atuh komo si Udin nu balik pasantren mah balik pasantren haju hayang dituturkeun bae atuh salah diri sorangan heula masjid bersihan amparkeun salat duha ulah hayang kadeuleu ka Gusti Allah maca Quran bae ke sabulan 2 bulan 3 bulan ke masyarakat je eta si budak anu sok di masjid bae eta urang nu karak balik na santren ji jagetol teu boga pagawean pan nya mangan ngaji bae ji urang ngaraji yuk kanyana yuk mulai tah urang ngaraji kanyana mulai din sia iya bagus teu boga pagawean nya tuh kula mandeg pagaweanan susupira urang ngabersihan masjid ngompa bae ge ngabersihan masjid baelah kula mah ibadah ka Gusti Allah sia masantren sabaraha kebal atulannya akan kebelna ja asana ti harita teh ya can kumisan ajo atuh ku hari mah atuh kahandap-handap geus kuisan ya geus kebel berarti sia santri kieu bae tuh din gori kumaha lamun sia magahan ngaji di musajen bae lah jangan musajen ngebisaeun kitu heula tah tawadu ngaran henteu orang magahan ngaji bae di dieu rukun-rukun salat atuh aya meureun 5an mah lobaan amat ceukna teh mun 2an mah daek lah ulah 5an mah bobo teuing ceukna ngomong teh kitu heula ieu mah datang-datang nongkrong bae wauh encan naon encan
encan kadeuleu akhlakna ku masyarakat nyana bersepentah henteu ka salat nyana bener tah henteu pembohong apa lain besi aya duit sholawat nyimpang tah henteu can kanyahoan geus ngajakan ngaji atuh embungkeun masyarakat ge ulah ngajakan ngaji ka masyarakatna tembongkeun heula jati diri lamun urang geus jadi madu pasti sireum daratan geus jadi gula sireum daratan mun jadi jajamu budak leutik pangheulana kabur pahit cakna teh mah atuh kitu heula jadi santri aju memeh aya santri geus ngabangun heula 2 tingkat wah asana ieu mah pipeternakeun ayam ya dipeternakeun gajen kumaha ge lain kitu didikan salaf mah datang ka imah tembongkeun diri urang jati diri ibadah ka Gusti Allah eueuh nu ngaji maca Quran nyeun bae pondok tihang awi leutik mah hiduaneun engke datang urang dinya eta jang naon eta lah besi anu ngendong we di dieu tuh sederhana tapi pasti sederhana tapi pasti karena geus kitu datang kolotna ieu lah teh nu ngaji amil dia tah ieu atuh betaheun teh moal atuh coba doakeun supaya betah geus atuh tadi dinya tah tuh mulai 1 2 3 pagahan beneran kunyana tuh geus aya tak kuari mah 5 geus teu mahi teu kudu minta bantuan ka bupati ka camat ka lurah duit nu aya gunakeun heula bego sapira meuli awi opat deui da panjangan ieu ku aing ka dieu ieu make hateup ka dinya tah beres ke aya deui ke kakarak geus aya 50 santri aya nu sugih ka dinya ceng sia magan ngaji bangunna ku tegep ieu lah sategep-tegepna kula bae ieu pondokna rombeng dibangunkeun nya ku mangajinya ih mangaji ge resep keneh kan ka dunia ulah sok bungan bangun nu batur lah heulanan henteu mangaji mah ieu mah atuh maneangan bae tuh eta hebat kan bahasa teh ngeunaheun kan udah ngabangun ge nah ieu mah atuh aya mangaji leuwih mah teu naon heuy mangaji mah aya leuwih mencan ngan ieu hayang bae jang pi akhirateun oh geus kadinya pikiran mangaji geus atuh malah mah 2 tingkat atuh Pak Haji ngan senang hate lantaran Ki Hajina ge teu kapaksa sebab naon pikiranna geus jang ka akhirat geus teu kapaksa coba orang nyen proposal naon teh budak pondok pesantren bener teu saja budak ngajina can puguh nyumbang geus bener henteu padahal mah nyumbangna 4 200 sia aja sapan itu salah urangna salah jelema keur neangan duniana dipake ka hayang ku urang atuh ngamuk ulah wae kaeulanan tenang bae engke ge nu sugih teh jasa ruah agama nami Islam geus ditowe mah ku Gusti Allah ji di lemur aing ieu budak magahan ngaji rame ieu sok aya marhaba pondokna bocor teh budak tah je kentengna dibeuli bae kitu ku aing kena kahujanan atuh geus atuh mulai datang Waalaikumsalam ji si cuma magahan ngaji alhamdulillah itu pondok ji nang ngabangun sa itu saya ya kula bae aya salah ditempelkeun saya ditempelkeun geus atulah mangaji ieu milu ngabangun aja ieu ulah mangaji lah pan sia ulah ieu bisi mangaji non butuh kene henteu ieu mah jang ka akhirat pan mangaji geus asal geus ngomong akhirat bae tamat timbul ti hate sorangan asal geus ngomong akhirat bae timbul ti hate sorangan proposal mah geus datang di teu pernah aya tapi lamun geus pikiran ka akhirat tah kentengna tanggung jawab Mang Haji tanggung jawab geus tah eta tah can dicet ku Mang Haji geus tah iya tah naon tah geus kitu ai geus ka akhirat tah tah mah geus jalan lagi tuh kos salat bae kumaha nyana enggak akhirat mah yang 4 rakaat salat yang 5 yang 2 tuh kumaha nyana nyumbang ge kos kitu kene Masya Allah nah jati diri santri heula ulah sok hajun yang proposal komotan cek Tuan Si Abdul Qadir mah kabatalan Kiai Salaf ketika datang ila abwabis salatin ketika datang ke lawang-lawang sultan ke camat, ke lurah, ke bupati batal jadi kiai na engkena boga bangunan doang moal didengekeun ilmu Allah na
eta cek Tuan Si Abdul Qadir matak tinggal dituturkeun bae kurang dihadiahan kudu izin ka Tuan Si Abdul Qadir matak kiai nu sok nyebarkeun proposal teu izin ka Tuan Si Abdul Qadir teh mah kos kitu dihadiahan ongkoh tapi izin henteu boon teh mah kiai ulah geus bae aceuna nu nyumbang ya tong sakitu ayana paket heula tauhid ku urang dihareupeun Allah. Nah Kangjeng Nabi teh manusia prihatin lantaran dakwahna dibohongkeun. Lain bae Abu Jahal, Abu Sufyan jeung Abu nu lainna. Bahkan seluruh masyarakat geus diomongan bahkan disumbang ku Abu Jahal kita ngabohongkeun Muhammad. Kangjeng Nabi kan manusia tetep bae ketika dibohongkeun mah ngerenyed hatena sedih. Aya kasedih Kangjeng Nabi kadang-kadang ngurucut cai mata sedih dibohongkeun ku masyarakat cek Kangjeng Nabi boro-boro sadunya cacak-cacak di Mekah ge geus dibohongkeun sapoe 2 poe 3 poe 5 poe terus datang ka saminggu datang ka sabulan masih keneh dibohongkeun sedih Kangjeng Nabi taya turun ayat malaikat Jibril mawati Gusti Allah Jibril sampaikan ke Muhammad lantaran Muhammad Rasul aing teh keur boga kasedih sampaikan gara Jibril disampaikan ku malaikat Jibril ieulah ayatna nu ku urang dibaca qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun nyata jelas aing nu agung cek Gusti Allah nyaho jasa sanyana kalakuan yakin ucapan-ucapan Quran kupar-kupar ucapan-ucapan kupar bentuk ngabohongkeun ka anjeun teh geus ngajadikeun sedih ka anjeun Muhammad kasedih anjeun teh ku dibohongkeun ku kapirin dipimpin ku Abu Jahal aing nyaho cak Allah tuh mentek ieu aya teh ngabeberah nenangkeun Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi tenang ulah loba pikiran ka dieu ka ditu ye Muhammad fa innahum la yukadzibunaka eta kafirin di Mekah teh lain ngabohongkeun ka anjeun di jero hate ilmihim lantaran nyana nyarahun annaka shadiqun anjeun bener teh Abu Jahal nyahoun bahwa anjeun bener Abu Sufyan nyahoun bahwa anjeun bener termasuk kekentong kafir gitu kene masyarakat nyahuan ke anjeun bahwa anjeun makan bener jero hatena mah tetep mengakui karena kebenaran ngan manehanana ieu teu daekeun ngajelaskeun sebab manehanana ieu merasa terkalahkeun nu mantak tenang bae Muhammad aing nyaho cek Gusti Allah kami nyaho nu agung nyaho kana kasedih anjeun bahwa anjeun teh dibohongkeun ku para kafirin tapi sabenerna mah kafirin teh lain ngabohongkeun ka anjeun ku hate ngan sakadar sungut doang sebab nyahoeun bahwa anjeun teh bener tuh walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun mun hayang nyaho Muhammad eta nu zarolim nu ngabohongkeun ka anjeun teh teu ka anjeun mah ngabohongkeun sote bi ayatillahi yajhadun nyana angas nyana teu percaya teh ka ayat Allah ai ka maneh mah nyana ge percayaeun ketika anjeun nyarita nyana percaya teu percaya sote teu percaya ka ayat-ayat Allah anu disampaikan ku anjeun ketika anjeun nyampaikeun ayat-ayat ti kaula cak Gusti Allah bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard bahwa pangeran teh qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tak teu percaya sote ka ayat-ayat Allah adapun ka anjeun mah percaya atuh pan percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad berarti percaya ke ayat atuh ai ke ayat teu percaya ai ke Kangjeng Nabi na percaya pan teu ka harti ieu mah nenangkeun Kangjeng padahal mah teu percaya bae geus teu percaya ke ayat Allah berarti ke Kangjeng Nabi na ge leuwih komo tetapi ku Gusti Allah ya ditenangkeun pikiran Muhammad Kangjeng mah ieu mah percayaeun teu percaya ge ke ayat-ayat Allah atuh lamun dilempengkeun mah atuh komo ka aing tapi ente supaya tenang Kangjeng Nabi jadi tenang tuh kok saya hiji lalaki hayang ka hiji awewe anu gelis ai praktek eta tadi nama lindek-lindek ya pati ai ka beladina embung ditolak mentah-mentah tidak ada cinta pada diriku
Waduh barang dijelet dari surat nanti yang pahara jasa etapannya ngalentuk bae terus bae tengen dahar tengen asare aya babaturan aya kunaon ngalamun bae tadi surat barang di suratna bener bae dengan singkat kata-kata gini perlu diperhatikan ambo sakumaha luhuran ke atasan ban perlu diperhatikan mah tuh ban sakumaha naon bae bahwa kedekatan saya terhadap kamu tidak ada lain kecuali hanya sebatas kenal saja. Tidak ada cinta dalam hatiku untuk dirimu. Sekian Sarwiti. Jam jasa banta batu. Oh, pohara jasa tanpa bahasa. Nges dinding haling deui mantaknya ngalentuk bae. Tak kapagi ku babaturanana. Sabenerna mah lain teu bogoheun. Aing nyaho jasa, aing leuwih deukeut ka Sarwiti tibatan sia. Ai sebenarnya mah aya hatena mah bogoheun ka sia. Ngan ieu mah nu mantaknya ngomong kitu sote tah eta nyana geus dijodohkeun ku bapakna. Jadi geus sia ulah sok nyeri hate bogoheun. Saha sih teu bogoheun ka sia pan sia mah deuleuh jeung bulan ge teu jangan sia. Pan tenang da ka hate tenang. Padahal atuh lamun bogoheun bae teh ditarima teh. Tapi pan nasihat geulain lain teu bogoheun ka sia mah atuh pan buktina awe-awe nu itu ge kan barogoheun ka sia eta baku sebabnya na geus dijojokeun eta teh mah urusan bapana kan teh mah kaditu hak peto bapa teh mah geus eta teh mah sadar we oh kitu ja atuh aing leuwih nyaho ieu bogoheun ke ieu sok ngomong-ngomongkeun sia bae padahal mau ngomongkeun teu bogo ngan disumputkeun eta mah sumputkeun pan jadi tenang kayaknya oh gitu nya tuh geus biasa dahar deui sih geus biasa lamun aya nanya deui bogoheun ngan nya na geus dijodohkeun ai kitu onam cek nya teh sugan aing mah lain kitu mantap geus ulah sok di pikiran geus pokona mah urang neangan deui hayang nu putih ka Lampung aya gede adat hayang nu hideung Brebes hideung tapi nurut mending mana teh sia hiji-hiji acan teh mun kitu aya putih gede ada teu hayang aing ngadon ngajang jauh aing hirup aya nu nurut hideung teu hayang aing boga aing teu pangteresep-teresepna kana hideung ajo aku batu malah kakawin aing malana tuh jadi ku Allah dinasihatan tuturkeun dia nasihati Gusti Allah ya tuh masyaallah fa innahum la yukadzibunaka Muhammad ulah sok sedih ulah sok prihatin kufar teu ngabohongkeun ka anjeun pisirri di jero hatena mah da nyahoeun bahwa anjeun teh bener walakin zalimina wa bahu walakin zalimina bi ayatillahi ajadu ngan nu zalim teh kufar-kufar Mekah eta mah teu resepeun teh ka ayat ka anjeun mah resepeun masyaallah lamun cek ahli bilagah mah ieu teh wal muzhar maudi al mudmar iltifat ngaranna sebab diditu nama la yazunuka allazi yakuluna fa innahum la yukadzibunak domir kunaon tu kablah dina dizahirkeun walakinnal zalimina bi ayatillahi yajhadun kudu nama walakinnahum bi ayatillahi yajhadun tina walakinnahum dipikeun humna domir ditendeunan walakinnal zalimina Teta eta ngaranna iltifat wal iltifatu wa wal intiqalu min badil asali bi ila badin qaumin mual sambarangan di mana-mana ngagantikeun kudu aya rahasia. Naon rahasiana? Rahasiana ngabangetkeun ka kupar-kupar Mekah lantaran tadi mah bahasana ge kupar Mekah berarti kupar Mekah teh ieu sangat nganiaya ka Kangjeng Nabi melalui pembohongan zalimna ka binabina geus ku sangat-sangatna dizahirkeun ku ari walakinnal zalimin eta kene kufar nu banget zalim ka Kangjeng Nabi tuh walaqad kuibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu Jibril bejakeun ka Muhammad lain Muhammad bae nu dibohongkeun ku kaumna nyata jelas kudzibat rusulun rasul-rasul nu baraheula ge Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Ibrahim, nenek moyang bapak moyang baheula tetep kudzibat rusulun min qablik. Sanjan anjeun Muhammad tetep rasul-rasul nu baheula ge horenganan dibarohongkeun. Nu mantap Kangjeng Nabi Yunus datang ka mabur bae ge lantaran dibohongkeun ku kaumna.
Numantak Kangjeng Nabi Sulaiman haju ku Gusti Allah kitu diturunkeun heula darajatna eta tadina dibohongkeun ku masyarakatna. Numantak Kangjeng Nabi Daud Kangjeng kabeh Kangjeng Nabi Musa datang ke kuara dibohongkeun heula ku kaumna. Jadi cerita-cerita Rasul teh datang ka jaya bae dideuleuh heula perjuangan anak Muhammad. Rasul-rasul nu baheula ge tetep bae dibarohongkeun heula ku kaumna. Ke mun dideuleuh perjuangan anu mantep kakarak ujung-ujungna arariman. Mantak tenang bae Muhammad kakarak sakitu mah. Yeuh walaqad kudzibat rusulun. Geus dibarohongkeun rasul-rasul nu baraheula min qablika memeh anjeun. Ieu teh nenangkeun ka Kangjeng Nabi. Tapi rasul-rasul nu baheula teh terus bae dakwah fasbaru ala ma kudzibu. Salalabar kana pembohongan-pembohongan bahkan lain sakadar sakitu wa uzu dianiaya. Dianiaya teu saetik nabi-nabi rasul-rasul nu dianiaya ku para kaum-kaumna. Tapi tenang bae terus bae helanan hatta atahum nasruna sehingga engke datang ka kaum pitulung kaula lamun geus nyana geus teu bisa ojah para rasul para nabi dalam rangka dakwah teh engke keputusan terakhir mah aya di aing pitulung aing nulungan eta rasul cek Gusti Allah eta mah aya di aing mungkin ku aing digempakeun mungkin ku aing dibere galedeg mungkin ku aing dibere angin mungkin ku aing dibere hujan teh mah urusan aing jang nulungan rasul teh kos kitu ujungna. Muntak atuh baheula teh Kangjeng Nabi Lut mah kaumna lantaran ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Lut. Kangjeng Nabi Lut na geus teu ojah dibalikeun jelema raragagan langsung ka neraka. Coba eta. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Aju di zaman Kangjeng Nabi Musa gitu keneh Kangjeng Nabi Musa dianiaya. Dan lain sebagainya ke cerita-cerita nabina luar biasa tak eta pitulung aing tak nu mantak kurang ge kuari sebagai warasatul anbiya kakarak anu puletak peletik mata tangga ulah dianggap kakarak anu puletak peletik ngomong mah anu tina sajajareun ulah pati dialah hate kakarak di ciduhan mah Kangjeng Nabi mah geus lain di ciduhan deui Kangjeng Nabi mah unggal salat balik di masjid di ciduhan coh asal balik subuh badi ciduhan coh Kangjeng Nabi sababaraha kali di ciduhan ketika Kangjeng Nabi liwat jam nu sakitu eueuh nu nyiduhan Kangjeng Nabi ngajanteng bae ngadagoan je teu goa tuturkeun Kangjeng Nabi ji tuturkeun Kangjeng Nabi diintip ku Siti Aisyah cek Siti Aisyah pan atuh cek Siti Khadijah ku Siti Khadijah cek Siti Khadijah teh pan atuh ieu lila amat Nabi biasana geus datang di deuleu keur ngadagoan keur nangtung bae ore ngadagoan nu nyiduhan eueuh barang datang tuan kok rada lambat biasana aya nu nyiduhan di dinya jam sakitu teh kok ieu eueuh nu mentek ditagoan besinya na lambat tuturkeun Kangjeng Nabi ayo urang muringkak bulu urang mah kos kituna teh geus lain sakitu deui Kangjeng Nabi mah beres kok bro jeung nu di imah kaluar punten cek Kangjeng Nabi naon aya nu sok nyiduhan teh dirinya sangarana oh kipulan emang kuari ka mana oh nyana muriang dilayat ku Kangjeng Nabi dilayat ku Kangjeng Nabi Waalaikumsalam oh Muhammad aya naon lain biasana kula sok diciduhan ieu aduh hampura sakian hampura aduh kula ieu keur muriang panas tuh izin amat Muhammad wah kula mandek iman baik aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah Muhammad horenganan eta istiqomah jasa anjeun teh ku sebab kula eueuh bae disampeurkeun ka dieu eta teh mah endek iman mah alhamdulillah hidayah ti Gusti Allah ca Kangjeng Nabi engke kumaha mun aya Abu Jahal datang lah Abu Jahal tinggal Abu Jahal guys kula izin jasa mainnya kula teh nyiduhan bae dilayan pas kitu urang mah mantep jasa urang aya nu ngomongkeun bae ge saha eta nu ngomongkeun aing hah diteluh sia ku aing nya kiai leluh tuh gas urang diundang ngariung ka tetangga aya si anu moal aing moal datang ka dinya emang urang aya si eta satungtung aya si eta aing moal atuh ngagedean mah masalah Kangjeng Nabi mah diciduhan dilayatnya nama diomongkeun doang teu datang-datang acan geus pepisahan deuk kumaha deuk jadi panutanana
kudu nama datang kadinya biasa ngomongkeun deui alhamdulillah atuh sapa ku urang langsung ku urang sopanan geus geunah ya Allah ya Rabbi geus ditata ku Kangjeng Nabi contoheun urang uswatun hasanah unggal maulid uswatun tapi deuk irahan nuturkeunana urang tuh ya Allah wala mubaddila li kalimatillah teu aya nu bisa ngagantian kana ketentuan Allah kana janji-janji Allah lamun Allah geus dek nulungan dek dirusak ku gempa dek dirusak ku angin dek dirusak ku hujan ku banjir dan lain sebagainya saha nu bisa ngagantian la mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka yakin geus datang ka anjeun min nabail mursalin berita-berita mursalin anu bakal nenangkeun ka hate anjeun geus Muhammad kuari mah tenang bae ulah sok haju sedih ulah prihatin kakarak dibohongkeun sakitu nu bara heula mah leuwih ti kitu kakarak timbul tenang ka Kangjeng Nabi mudah-mudahan urang kabehan bisa nyontok ka Kangjeng Nabi bisa nurutan Kangjeng Nabi bisa nganut ka Kangjeng Nabi sehingga urang diaku sebagai umat Kangjeng Nabi di akhirat jaga urang disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang di barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ghairuhu lan ngucap sapa lian khalifah tawalla hamlar rausi nanggung hamila tawalla ngarapawa ing nanggung sirah Sidna Hasan sapaki Bashar ibn Malik wa dakhala lan manjing ya Bashar bihi kalawan ngagawarasi Ali ibn Ziyad ngatas ibn Ziyad wa huwa lan utawi ya Bashar ya gulu iku ngajab ya Bashar hada syarang ikilah ikisiran pagodiba maka bendu sapa ibn Ziyad min qawli saking ucapan ya Bashar wa gulalan ucap ibn Ziyad ing lapan ta'idha alimta maka tatkala warusira annahum ing satuhune iya husan kadzalika iku kana khairan nas Kalimah patah tahu maka kena apa mata ini sirah ing usan wallahi supaya usan demi Allah lanil tamini khairan abadan para mereka sirah saking usan ing kebajikan dan salawasat wala alhakan maka lan yati bakal nemakan temenan isun kaing sirah bihi kalan husan summa kadimahu kari-kari temeka ya Ibnu Ziyad ing Bashar pabaraba maka muka ya Ibnu Ziyad untuk kau ing gulune iya Bashar Waqala padahal ngucap sapa setengah ulama ina Yazid dan Muawiyah ing satun Yazid bin Muawiyah wa ikut Yazid alladzi qatala kang mateni waladi qatila Husain ingkang ngabunuh ing Sidina Husain. Urang lamun nyaritakeun Sidina Husain berarti inget ka Karbala. Alhamdulillah kaula geus nyaba ka makom Sayyidina Husain ka Karbala. Masyaallah. Hese nyaritakeunana keindahan Karbala. Keindahan kitu makom Sayyidina Husain. Keindahan bangunan-bangunan nu ditaretes ku mutiara-mutiara. Parijeng arsitekna anu luar biasa cakepna hebatna keagungan Sayyidina Husain secara batin dalam rangka memperjuangkan agama anu haju dicacag-cacag haju dibentukkan kuburan di dinya zahirna mulya batinna mah leuwih mulya zahirna kuari pohara jasa dimumule ku urang Iran Karbala ayana di penungtungan Iran ta eta teangan haju leuwih urang ditumah datang ka makom Sayyidina Husain di lawangna bae lawangna geus diciuman sujud diletakkan diciuman terus datang ke jero makamna ge nu teu cerik-cerik kabeh bahkan aya peragaan
kitu duka terhadap Sayyidina Husain tak ieu teh aya jelema dipeupuhan dada teh dipeupuhan jadi aya hiji babacaan di Iran anu mengenang karena kedukaan tertinggal Sayyidina Husain dibunuhna Sayyidina Husain jadi nyana teh ieu tah kadu bandeng dudak dada teh bahkan lamun haul Sayyidina Husain 10 Asyura tah ieu dibocoran datang ke kaluar getih ratusan ribu manusia ketika haul Sayyidina Husain antara Irak jeung Iran berbagai negara nu darareukeut Syriana, Jordana, terus di Mesir daratang kadinya lempang ratusan juta manusia. Eta mah makom Sayyidina Husain geus pohara jasa. Padahal dina thariqah teh Kangjeng Nabi Allah ngawurukan malaikat Jibril kita ngawurukan Kangjeng Nabi malaikat Jibril diwurukan ku Kangjeng Nabi ngawurukan Sayyidina Ali ngawurukan Sayyidina Husain jadi nu kaluar ti dina Husain seluruh thariqah jalur mana bae Naqsabandiyah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Khalwatiyah Utsmaniyah Ghazaliyah Satoriyah gozak wabeh ti ditu dapan kitu tah Kangjeng Nabi Sayyidina Ali heula kemudian Sayyidina Husain kemudian Zainal Abidin kemudian kaina gitu Ja'far ta eta terus datang ke Kiwari tapi eta dianggap Syiah jadi Syiah eta urang mencarita Syiah eta teh tiba heula ge ayangan Syiahna lain Syiah nu ihda asyara Syiah anu kuaripan nu salah ge Syiah anu fikihna Ja'fariyah ai Syiah nu baheula mah Syiah golongan Husain eta mah atu Sunni na Syiah nu kuari anu berpanta menjadi 11 panta ieulah anu henteu diakui ku ahli sunnah wal jamaah ieu keur carita urang wallahu alam ke di akhirat mah nyanggakeun ka Gusti Allah urang mah tetep bae ngahawatirkeun mentak geus nyaho mah kieu paingan guru-guru geus teu kudu nyaba ka Sayyidina Husain cukup di imah bae hadiahna geus teu kudu datang ka Iran ka ditu ka Karbala lantaran ningali makom Sayyidina Ali sakumaha disembah mantak Wahabi di Arab di Saudi Arabia na eta teh ngaharamkeun ziarah gagedena mah eta ka Syiah tah akhirna mah disak kompet daunkeun kabeh geus diharamkeun padahal ai ziarah ala urang manu dititah ku Kangjeng Nabi atuh masalah urang ge bisa ngaharamkeun ziarah model ala Iran haram tambah geus kos kitu mah sujud di lawangna keneh sujud di hareupeun makom cerik di makomna diciuman makomna di ideran makom Sayyidina Husain teh itu keneh Sayyidina Ali di Najaf ieu mah keur carita Sayyidina Husain masyaallah akhirna mah kula ge sarombongan dek babacaan nu biasa ge cek kula geus cukup bari nangtung bae lantaran kabeh kos kararitu geus cukup hadiah langsung bari nangtung langsung keluar be lain teu menghargai ke Sayyidina Husain tetapi orang daripada jadi fitnah di ditungke gitulah keayaan makom Sayyidina Husain indahna kabina-bina agungna kabina-bina zahiran wa batinan aju kuari dibangun sedemikian rupa wah bangunan geus hese nyaritakeunana meureun triliunan tama bangunan lantaran ditaretes kemudian handap lagi hese nyaritakeunana bae geus lah iyalah Sayyidina Husain bahkan disebut nage ieu haram ku urang ditu mah geus ibadah haji na Syiah adalah ka makom Sayyidina Husain ibadah haji na kaum Syiah teh kadinya ke kakarak ibadah haji ka makam biasa ngan nyana nganggap eta teh sarua jeung ibadah haji puluhan ribu unggal peting terus-terusan unggal poe unggal peting tamang geus moal sepi-sepi di kuburan Sayyidina Husain mah kuburan anu terus-terusan dikunjungi ribuan manusia tilu hiji kuburan Abu Ali Ridho
nomor kedua Abali Ridho teh eta teh adi eta teh kakak Sayyidina Husain ngan beda emak ai Sayyidina Husain teh gitu cucu Sayyidina Ali putra Sayyidina Ali teh nikah ke putri Kangjeng Rasul ialah boga anak Hasan Husain panca Kangjeng Nabi teh awas Ali ulah dikumpulkeun darah kaula Fatimah jeung anu sejen satungtung kula aya keneh ulah dikumpulkeun kula ieu adalah embung neuleuh prihatin jeung sedih anak kaula teu nyandung teh Sayyidina Ali teh begitu Siti Fatimah maot kawin deui ka Sayyidina Ali boga anak lah ngaranna Abul Fadl Abbas kunyahna ti Abul Fadl geus adik kakak Sayyidina Husain jeung Abul Abbas tah eta teh Abul Abbas tah disebut Abul Fadl ieu adalah adikna lantaran Sayyidina Husain mati heula kuburanana masyaallah hiji makom Sayyidina Husain puluhan ribu dua Abul Fadl luar biasa Abul Abbas emang tidinya katilu ngan misah kuburanana misah embungnya na dihijikeun nu mantak embung dihijikeun isin waktu perang manehanana gitu haus dahaga begitu haus dahaga anu luar biasa nyanalah anu bertindak neangan cai mawat wadah tadi naik kuda begitu datang ke Sungai Tigris jadi itu orang Sungai Tigris kamari ge ningali Tigris teh terus langsung turun saenggeusna turun terus nganyangin encan nginum mawa cai nu mantak teu nginum nyana embung nyana teh seubeuh ti heula lantaran itu ge can nginum ahli-ahli Allah mah boga pikiran teh kos karitu lamun aing nginum aing seger batur aing mah keur cacalangapan kajen teuing bareng bae nginum coba teh angan di dieu nu boga pikiran kos kitu coba hiji bae henteu nya namanya dahaga cai aya nyana nu ngala henteu kieu aing heula memeh batur henteu ke bareng nginumna di ais wadah langsung naik kuda kabeneran aya penjahat di dinya teh musuh dihadanglah ku musuh ieu leungeun nu keur nyekelan les ye nu keur nyekelan ditempas cap ku musuh potong leungeunna sakieu dicekel les ku leungeun kenca cai digegel ka dieu geus ieu geus kaketepengan ngabelaan babaturan dulur anu hayang nginum nyanana encan nginum lantaran neuleuh basi keneh bisa langsung ditempas di kirina langsung pakai suku les pakai suku iya dicekelak langsung iya sungut iya ngabelaan itu lantaran masih kena bisa kena baik dipanah ceger baik tah etanya terus kokorandangan cai mah datang ka dulurna nyanana maot gitulah memperjuangkan dalam rangka perang si pintekos gitu masya Allah karim iyalah Abul Fadl mantak di ditu teh cai teh dijadikan lambang hiji panah kedua cai ngolocor di hareupeun masjid nage cai di tengah-tengah kota nage cai ge make wadah gitu ngulucur bae lantaran tah mun teu nyaho sejarahna dongengna orang bingung datang ka ditu ieu cai sing kolocor ronak sunna bapak sia dekat itu teh dongeng acan dongeng oh kos kitu bantak kula dongeng ditut seperti eta tah geus ngadongengkeun na ieu lah lambangna cai nu mantak ku Gusti Allah langsung begitu maot manehanana disadiakeun sorga naon tah lain tinana naonna eta teh embung nginum mantak dina kitab-kitab sufi dipuat embung nginum padahal cai aya sabab naon embung diri sorangan seger ai batur kahaus dahaga kajen teuing batur anu seger diri sorangan maka kajen teuing dahaga ge eta teh sufi kos kitu ari tasawuf kuari mah kajen teuing aing loba berkat batur maka kajen kalaparan ge tah tasawuf nu kuari teh kos karena itu bloonnya saya tah aduh gusti atuh jasa urang nyaritakeun tasawuf mah isin jasa isin eueuh jang sorangan jang batur kabeh. Nah iyalah Sayyidina Husain langsung ceger ku Ki Basar potong huluna ditendang-tendang pakai bola
awakna dicacag hatena diremes-remes Sayyidina Husain teh digeger sakumaha ngegelna hindun ka hate kitu Sayyidina Hamzah majikan Abu Jahal teh geus karengseun jasa ka Sayyidina Hamzah lantaran terbunuh Abu Jahal sebagai suamina di Badar di Uhud dihantam Sayyidina Hamzah ceger cacag 70 cacagan ceger-ceger korek ku si hindun teh eta dadana berewek cokot hatena gegel dirames-rames ku gereget-gereget ka Sayyidina Hamzah cak Kangjeng Nabi zahirna seperti kitu Hamzah na teu pernah nyahueun sebab memeh maot ruhna geus aya di sorga kula geus neuleuh Hamzah keur uncang-uncang di surga ieu cerita zahirna seperti eta Sayyidina Husain incu daripada Kangjeng Nabi diperlakukan seperti Sayyidina Hamzah tah ieulah wah acak-acakan awak nama inting-intingan tinggal huluna dipajang-pajang tas ditendang-tendang gitulah memperjuangkan agama urang geus datang ka mana memperjuangkan agama geus datang ka mana urang coba kakarak saeutik diomongkeun geus eureun kakarak teu meunang berkat bae eureun urang mah memperjuangkan agama teh urang mah ojol urang mah tah ieu kos Sayyidina Husain Masya Allah karim nah huluna nu mentak awakna Sayyidina Husain teh dikubur di Karbala baheula mah seungit terus-terusan ku ari ge seungit hese nyaritakeun seungit ngan meureun geus campur-campur jeung parfum ayeuna mah hiji Sayyidina Husain puluhan ribu bae dua Ali Ridho puluhan ribu bae tilu Sayyidina Ali tamu moal eureun datang ka irah ge ribuan manusia teh mah di dinya mah ya Allah ya Rabbi tah baheula mah teu bisa dongeng kali ge urang ngacaan kitab ku ari mah geus nyaho urang ka Najab geus nyaho ka Karbala orang kos kitu jelema teh Masya Allah pohara jasa ngahormat ka Sayyidina Ali ngahormat ka Ali Ridho ngahormat kitu ka Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain geus pohara jasa disebut lagi haram-haram Sayyidina Ali disebut Masjidna Haram Sayyidina Husain disebutna haram Ali Ridho disebutna haram Ali Ridho geus sarua mempertahankan ahli sunnah wal jamaah mempertahankan sunni terbunuhnya nah di zaman Raja Harun Ar-Rasyid datang ka di penjaranya nama di jerotane ila Ali Ridho mantak makomna Masya Allah ribuan puluhan ribu pengunjung unggal poe nah iya ke cerita sirahna geus disepakan-sepakan nah wa qala gairuhu cak salian khalifah nyaritakeun ngurus mamawakan mawa sirah Sayyidina Husain Bashar bin Malik nu ngabunuhna Ki Bashar bin Malik dibabawa ku nyana asuplah nyana bari mamawa sirah Sayyidina Husain ka itu Ibni Ziyad bari ngomong kieu Ki Bashar teh ngomongkeun sirah nu tadi teh qataltu khairan nasi umman wa abban wa khairuhum yansibuhun nasaba kaula geus bisa ngabunuh kana pangmulia-muliana manusia ti segi indung jeung bapakna digedak ngomong kos kitu teh tah ku saya nu gagedak Ibnu Ziyad hei siap goblok ngomong kos kitu Ibrahim tak anda kakana kadalik lamun nyaho eta pangbagus sa manusia segi bapa jeung indungna mun eta dianggap pangbagus sa manusia kalima kota tahu kurang dibunuh atuh ku sia goblok sia ngomong bae kharunas ka Sayyidina Husain tapi ku sia dibunuh wallahi demi Allah lan ieu teh moal diengkekeun deui sia ku aing teleukeun balesan aing lan ieu teh mini khairan masalamat tileungan aing sia salilana wala alhiqannaka disusul sia ku aing dibunuh sia ku aing langsung didatangan langsung penggal leherna ceger bae balasan Sayyidina Husain sia ku aing sia terbunuh sarua bae deui eta main bunuh-bunuhan perang teh kos kitu eta ya Allah urang mah memperebutkeun limbah perang teh sogot ieu sogot itu tah kos kitulah jadi sirahna ngagelenceng dua wari mah sirah Sayyidina Husain ngagelenceng sirah Ki Bashar nu ngabunuh ngagelenceng deui rasakeun sia cek badul ulama sanyana Yazid bin Muawiyah anu ngabunuh
anu ngabunuh ka Sidina Husain nu ngabunuh Sidina Husain teh Ki Bashar nu ngabunuh teh lain Ibnu Ziyad cek sebagian ulama langsung nu gaburna Yazid bin Muawiyah pan ieu teh perang antara kitu Sina Ali jeung Yazid. Jadi urang teh aya perang Jamal Siti Aisyah toba perang jeung Sidina Ali ijtihad. Aya deui perang Siffin mah ieu Karbala Sidina Muawiyah jeung Sidina Ali. Gitulah terus berkelanjutan. Ieu Yazid teh putra daripada Muawiyah sedengkeun Muawiyah teh sahabat Kangjeng Nabi. Nu mantak teu pernah dicaritakeun ku ulama motif perang ieu mah ieu lamun lain urang keur ngaji kieu mah ieu keur kabeneran carang nu ngadongengkeun. Nu mantak carang kunaon? Emang hese didongengkeun. Teu bararisa. Ieu keur carita nu nya hoge dilarang. Guru kula di Garut ngalarang. Almarhum abah di dieu ulah terlalu didongengkeun lamun lain keur diaji. Carang pan di mana kiai nu ngadongengkeun keur mah teu bisa deui meureun. Carang. Ulah emang aya amanat beneran. Ulah sebab naon kadenge ku kafir berarti sahabat jeung sahabat perang minantu jeung indung perang teh nyaho motif dapan padahal motifna ijtihad pan. Nah ieu ge Sidina Muawiyah pan sahabat luar biasa perang kanjeng Sidina Ali berlanjut Yazid putra daripada Muawiyah berlanjut jeung Sidina Husain putra daripada Sidina Ali. Nah nu mantak lamun urang lain keur ngaji mah kieu ieu moal dibahas ku kula ge. Ieu mah ala kadar bae geus lah. Ieu mah rahasia bae nya. Engke bejakeun deui ka ditu atuh. Ke rangkumanana ku urang insyaallah dicaritakeun. Dirangkum ke mulai kumakan ieu mah hadis da petali jeung hadis ieu caritakeun petali jeung hadis ieu. Jadi pisah-pisah dongeng teh. Nah, gitulah. Jadi Yazid bin Muawiyah lah anu ngabunuh ka pembunuh Sayyidina Husain. Nu ngabunuh Sayyidina Husain Bashar bin Malik. Dibunuh deui ku Yazid. Wa imam wallahu a'lam bissawab.